Abah, ngadangu tuh itu si Dede Ciri. Nya juga tuh, teang bising si mamah na eueuh. Ku Abah atuh. Pamali nih tah kakolot. Yang dikutuk jadi entog. Meni, heueuh atuh. Abah, angkat anu cari kue kuning mah ku Abah atuh. Ngaganggu wae. Nyaho abah teh kagok ieu teh. Keur ngecek dana UMKM sugan we atuh bulan aya nampa ieu teh. Juga ku neng sabisa-bisa misa mah. Cina aja bae kumaha we atuh, mere-mere permen atau bawa ka warung kumaha teh ya. Yuk buru ah. Kagok ieu abah. Nih. Abah angger nih cari kue kuning mah juga tuh ku Abah nih. Itu bisa diandalkeun. Di mana si Dedena? Tuh di jero sumur. Naon jero sumur? Nah, tengah bejaan tadi. Ayo atuh ayo. Si Eta can mandi. Nya atuh kela abi bakal sekedapnya. Hayu atuh kalau baheula. Muyuh ka dieu. Sok antosan lawe di dieu nya. Nih mandi teh kudu dititah wae. Nah meni sakedeung mandi teh. Ah, biasa we. Nah mandi teh make sabun. Ih, sembarang nya make atuh ari nita ih. Terus gosok gigi henteu. Tah, mun nyikati gimana teu? Ini jorok. Lain jorok abi mah. Terus nah atuh teh gosok gigi. Ih, abi mah sieun karacunan. Sieun karacunan kumaha ai pipi? Sok ngaya-ngaya wae. Eta peda mun gosok gigi teh sebutna osok kabudah. Alah. Aduh, si Ayang naha nungguan di jalan padahal ku saya teh di WA. Kangen nuannya. Kok nungguin di sini? Kangen ya. Kangen di mana? Burah kangen. Hampura nengnya. Neng lebih memilih si Eta dibanding Aa. Soalnya lebih memilih si Eta dibanding Aa teh. Banget aja juga bangkrok tutung. Geus we bobogohana seret di dia aja we nya. Ya udah itu kalau kepilihan Neng, sanajan hati ini boleh sek. Pagejrud hati roek. Tapi tak salahkeun saya Neng. Namun Neng hulu dina aya borok bujur bisulan beteung aya pakuan tong nyalahkeun saya. Bye. Aji kita kaur si keneh nang ngomean galengan aing seran sak deui sama keluhna cenah. Itu paingan anjir anu ngurak si kehet teh. Awas ya ku aing mah. Aduh ya liang aduhai kieu euy. Jangankan liang belut, liang randal juga saya gerek. Kalau ku aing sia. Dong sia ku aing. Pancong sia ku aing sia. Sia dagoan. Naon atuh sok lewo. Ade, aing tulungan. Ari Mang Ujang kunaon? Aing tadi di dia tadi ada teh karena teh dibobotkeun bari mau lompat buka saha jelema eta. Hayu atuh urang udang hayu. Kade dikenyang deui ka handap.
Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Di. Halo. Talengan main kunaon da bungkus kitu. Labu di palita. Tong diantep atuh. Dia urang urut. Nah bisa gitu maneh urut. Mang. Dia biar lagi ngurut. Kira-kira bakal cager moal. Aja daug leun meh teh. Penting mah leungeun main normal deui. Kira-kira orang bisa ngagitar moal. Pasti atuh. Kudu percaya ka aing mah teh. Wah, ade atuh di baheula lagi orang teu bisa ngagitar. Kemana Dit? Ke dieu gareup. Kedila. Ke gua. Urang teh kamari meuli susu. Saminggu geus beak deui geura. Padahal tulisan teh 2 tahunan. Belegu lain jang 2 tahunan jangka waktuna tapi jang orok umur 2 tahun. Sia karpai. Urang ayo bawa. Ya bola naon sih? Ya mah deh kawin sur. Supaya gitu ge kawin urang mah. Paling domba ya kawin aja. Yot, masih mana? Di warung Jim. Muli naon? Beli daging dong. Anjir, daging wayak ieu. Pemajikan keur nyiram deui. Oh, jadi ngidam gitu. Ngidam teu wayah kumaha. Aiku ngidam mah dilaksanakeun we atuh sih. Habis mana mau yang bertanggung jawab. Kudu kitu atuh jadi salaki. Mahal-mahal ge dibeli sim ku urang mah. Emang sabaraha gitu hargana eta daging teh mah? Mahal sim, 40.000 bari jangjang ngungkul. Di sabaraha tuh. Komo lamun kaos urang membeli kamoceng 30.000. Puluh hungkul, bari dagingan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share Meraki TV. Aing bisa lu itu ya kontenna mun nepi ka monet. Meraki TV.